Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak lapar atanapi kasang tukang sejarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa aja carios teh ditulis ku Paaan Merdeka Permana, anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karyaan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Tapi Prabu Seda mah keukeuh moal ninggalkeun Pulau Sari. Ieu teh tempat pangbalikan kaula. Sebab leluhur Sunda ayana di dieu, ceuk Prabu Seda. Geus kitu Prabu Seda nyarita ka Aji Mantri, anak lalakina. Aji Anaki. Andika teh sabenerna mah putra mahkota. Ngan ku ayana ieu geger Andika teh boga lelongkrang jadi raja. Kilang kitu, ari tugas ngejaga lambang negara mah kudu dijalankeun. Turunan raja ge kudu aya. Nya Andika anu tanggung jawab ngarundaikeunana. Ceuk Prabu Seda, Aji Mantri henteu nembalan ku kecap tapi ukur sinembah hormat. Uyut Prabu, jisim kaula merih pati ka salira. Aping ieu budak sing tepi ka Sumedang Larang. Prabu Seda pindah nyarita. Ukur kitu Surawisesa nembalanana. Ngan Prabu Seda percaya yen anu jadi buyutna bakal ngalaksanakeun ieu pamenta. Langkung gancang, langkung sae. Surawisesa unggeuh geus kitu ngareret ka Aji Mantri. "Mantri, hayu urang mangkat poe ieu keneh. Meung waktu geus sore." Cenah. Geus kitu manehna ngareret ka Ki Darma Sungkawa. "Darma, sia anu tanggung jawab kan keselamatan raja. Engke di mana perang kudu kajadian. Ukur sia anu wenang nangtukeun kawijakan, lain raja lain prajurit." Cenah Tatag. Aji Mantri mah mungguh reuwas horeng kudu iyang poe ieu keneh cenah. Ngareret kanu jadi bapa nu direret ka tembong unggek tanda satuju. Ret Aji Mantri ka indungna nu direret ka bireungeuh rembay Cimata. Teh carita sakemek-kemek acan gabrug Aji Mantri teh kana lahunan indung nyegruk ceurik. Surawisesa mah geus cucih marentah ka pibaladin anu rek dibawa kana rombongan muhibah. "Jijim kaula hade marojeng jajeng pabelit pikir. Nyeri ngawal mahkota hoyong tapi mantuan ngebrung musuh di dieu oge hoyong nataku." Ceuk salah saurang urut patih Papajajaran. "Dua anak ge penting jeung dua anak oge sarua pikocoreun sia. Ngawal banda pusaka nukur jadi rebutan pasti nyang hareupan rupa-rupa marah bahaya. Pasti nyang hareupan rupa-rupa marah bahaya. Nya kari sia we eudeuh milih kojor di mana." "Jisim kaula mah ridho palastran nyerengan raja," ceuk Papati. "Heueuh kumaha sia we?" omong Surawisesa. Nu sejenna oge sarua marojeng japikir ka ditu hayang ka dieu moho. Samemeh panon poe suruh rombongan Aji Mantri jeung Surawisesa geus ninggalkeun Pulau Sari. Nu nya samah kari Cimata permaisuri anu kingkin ditinggalkeun ku anak
geus puguhing cenah budak awewe anu dua leuwih ti heula naringgalkeun dirina. Ayeuna ge budak lalaki nuturkeun. Sabenerna anu rek ninggalkeun mah urang lain maranehna, cik Prabu Seda. Sang permaisuri neuteub, sabab nu rek indit mah urang. Moal lila deui balad Banten bakal ngaruruk ka dieu. Sabab lamun urang ayeuna palastra ku balad Banten, hartina urang nu ninggalkeun anak-anak urangnya. Tah geuning surti. Tapi di daguan tepi ka saminggu ka suguri balad Banten teh acan aya tanggara ngobrot. Juru telik memang ukur ngawartakeun yen balad Banten teh keur nyusun kakuatan tapi teu nyebutkeun iraha waktu ngajoraga kaduhejo. Juru telik nyoba andai ngayakeun panalungtikan. Geus kitu datang laporan yen cenah di alun-alun Surasowan kakuatan balad Banten teh kabagi dua. Saperti luna indit ka tempat sejen 2/3 tatan-tatan rek ngajorag Pulau Sari. Izin kaula salempang, balad anu saperti luna teh nyusul rombongan anu ngawal tanda pusaka Gusti, ceuk juru telik. Ngadenge eta laporan Prabu Seda ngahulang. Lain 2/3 kakuatan musuh nu dipisah lempang teh tapi anu saperti luna. Kumaha teu rek salempang sabab eta balad anu sapertilu teh pasti tujuanna eudeut ngaganggu lalampahan rombongan anu keur ngawal banda pusaka nagara. Aya kapikir ku Prabu Seda kumaha cenah lamun sabagian balad nu ngajaga Pulau Sari teh diiangkeun pikeun nyusul rombongan anu dipimpin ku Aji Mantri jeung Uyut Surawisesa. Ngan bae kahyang raja teh dibantah ku Ki Darma Sungkawa. Teu kedah salempang Gusti. Jisim kaula apal pisan Gusti Surawisesa mah seueur akalna, ceuk Ki Darma Sungkawa. Tapi kaula leuwih salempang banda pusaka karajaan dijabel musuh. Tiba tanang hariwang ke nyawa kaula, ceuk Prabu Surawisesa. Kapan kasauran Gusti Surawisesa sakitu ecesna? Yen duanana oge penting. Banda pusaka kedah salamet, raja ulah palastra. Sadayana tos diperhetangkeun ku Gusti Surawisesa, ceuk Ki Darma Sungkawa. Lamun kaula teh salamet ti dieu, andika bisa yakin yen banda karajaan mah bakal salamet, ceuk Prabu Seda. Jisim kaula gaduh kayakinan boh banda karajaan boh kasalametan salira bakal kajamin. Sok asal naon? Sok asal salira ngagugu kana karep jisim kaula. Karap andika anu kumaha? Raja neuteub seukeut. Darada Ki Darma ngadadarkeun rarancangna yen cenah saumpama balad Pulau Sari keur ti hot-hat ngabendung musuh. Raja mah kudu geuwat luntang ngajauhan Pulau Sari. Maksud andika, sabot nu sejen guyang getih, kaula kudu kabur ngajauhan bitotama. Teu pino damel Gusti. Sangeuk ah. Dikamanakeun kahormatan diri kaula salaku raja lamun sabot prajurit keur bela pati tega nyawa. Kaula kalah kabur nyelametkeun diri sorangan. Moal ah, ceuk Prabu Seda. Gusti, kawajiban prajurit mah ngajaga kasalamatan raja. Nyawa tarohanana, teu bisa kitu. Nah Gusti Prabu teh silap naon amanat Gusti Sepuh. Naon? Yang dimana engke kajantenan perang anu tanggal waler sagalana teh nya jisim kaula. Sanes saha, sanes prajurit oge sanes raja. Ceuk Ki Darma nyaritana tatak. Raja neuteub seukeut mireungeuh kana tangtungan Ki Darma teu jangkung teu seseg jiga Surawisesa nu jadi buyutna. Tapi ceuk dongeng ti zaman Sri Baduga Maharaja tahun 1482 tepikeun ka tahun 1520 hiji. Ki Darma Sungkawa geus babakti ka nagara. Pangabisana sajajar jeung Surawisesa papada bedas papada sakti. Lamun Surawisesa jago ulin jurus Pupul Bayu, Ki Darma mah dina jurus Jangjang Edan. Lamun Surawisesa jago dina ulin jurus Tunggar Gendam, Ki Darma mah jago dina ulin jurus Sentak Dulang kasugri. Eta kabeh ilmu teh maehan jalma secara massal, hartina kusakali gerakan puluhan boa ratusan musuh teh bisa perlaya. Jadi lamun Surawisesa mercayakeun kasalamatan raja aya dina leungeun Ki Darma, hartina kamampu Ki Darma bisa kajamin.
ting sugem majeng teu namah ngan Prabu Seda dicaritaan kitu teh teu nembalan deui, teu nganyakeun tapi oge henteu ngabantah. Jeung dina hiji waktu cunduk waktuna datang mangsana panarajang ti Banten datangna ambal-ambalan teu bina ti lautan. Ngan lautan manusa dibireungeuh ku sabeng batan mah jiga moal nguntup. Kumaha henteu rek kitu sabab jumlah pangeusih pasanggrahan nu aya di Kaduhejo teh paling loba 40 kuren ditambah ku 300 penduduk dewasa. Kitu ge pan geus dikurangan ku rombongan anu arindit ka Sumedang Larang. Ari sandelengkeun panarajang musuh anu daratangna bari surak ambal-ambalan jumlahna ribuan, boa 3.000 boa 4.000 boa leuwih. Pilemburan ditingker ti sabanjuru anu araya di jero lembur. Hamo bisa ngejat ka jabang ngalawana bari tutumpuran ulah satengah-satengah. Tapi dua anana oge eueuh mendingna ngalawan tutumpuran bakal eleh ngan lamun ngalawanna padu satengah-satengahnya beuki eleh. Balad Pajajaran milih eleh tapi elehna kudu sabari lila. Teu nanaon eleh ge ngan elehna kudu musuh ripuheun heula. Syukur-syukur ripuhna teh bari taratu heula. Deuleu aing ngaranna perang teh mudu maehan samemeh dipaehan, tapi ulah maehan amun teu perlu, jeung ulah poho papasten teh henteu dipastikeun ku seukeutna tungtung tumbak atawa ku baruang tiluruhit pana, tapi ku tepungna waktu anu tangtu anu nangtukeun ayana aya, jeung nangtukeun ayana eueuh, tapi dina pindahna aya ka eueuh, ngan eueuh dina pangdeuleu tapi tetap aya dina aweuhan zaman. Tah sabab eta ulah sia edek keder. Amun paeh di pangperangan, perang bela ka nagara. Najan ngaran sia dilaleungitkeun di buritna, moal sia jadi turi, sabab sia mah kapapancenan nganyam carita saban zaman. Numbu catur kena waktu, mudu tunggu katundukna nyaksian saniskara anu dijaga. Pasti bukti kejadian. Ayeuna dengkeun ku sia, tuh sia deuleu nyiput Purnamasari jeung Den Kumbang Bagus Setra. Perangna parerendeng, teu galimir ku pamor keris teu nyaringkah ku hujan pana. Tapi ngaladenan musuh nu ngarempug teu beda meong sajodo. Ngaing ayeuna kudu mantuhan raja. Ulah muragukna salambar. Ulah ngecelak ketihna sekeclak, mun kapaksa perangna sia mudu atar, sia mah mudu mundur dina bututna aleuta, jeung di mana sia mundur tapak sia ninggalkeun kalang, mudu di balayan tulang musuh jeung taneuhna, mudu kasiram heula getih nu juli. Ngaing ayeuna deuk mantuan raja. Daya geus kakurung musuh, rungkad ku ta ancur lebur jadi rata jeung taneuh. Ker surakna musuh. Moal dingaranan urang Pajajaran namun masih keneh aya tumbak bisa neurang. Aya bedog bisa nyeblog, aya panah bisa keuna. Sabab nu harita keur ngamuk lain sakadar urang Pajajaran, tapi sakumna Sunda anu ngalang raga. Hartina teu beda ombak sagara nu gaguruh nembrag karang, laju puyar jadi budah. Tah kitu datangna musuh nu ngarurug laju kasambung. Sabab oge teu beda tina karang tarang ngeser ti basisir. Teu nyingkah najan satindak. Musuh mubrut anu bari surak mending ngaguruh ting pucunghul ti sabanjuru. Jiga aja gregag saleutan ngaburub uncal nu kapakung. Tapi nu diobrot henteu keueung dina campuh pagulung-gulung, malah ngejat ka tengah abrulan kujangna eueuh gagalna. Tiap musuh nu kasuduk terus nambru amburadul. Aleutan musuh tambah ngabru, tambah deui hakaneun kujang, tambah deui nu cara diwadal. Tapi aleutan teu reureuh, musuh ngabrul paburu-buru jiga koral di awur-uru. Cara koral turun ti gunung wadal kujang nu pandeuri. Paunggul-unggul nidihan batur, lain batur Pajajaran, tapi batur anu ngarurug. Kumaha ramena perang harita teu kacatur dina galur.
Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, basa balad Pajajaran nu dibantuan ku rahayat kadu hejo eudeuh haben ngaberu musuh nu ombal-ambalan jeung loba ngagalura jiga ombak lautan. Ki Darma aya di tengah ngawatesanan antara musuh jeung balad. Cicing di tengah teh sabab ngahajah yang ngalang-lang balad Pajajaran sangkan ulah haben merekedeweng. Mundur sia kabeh ka tukang. Kajian aing sorangan anu nyang haripan musuh. Ki Darma sungkawa gogorowokan. Pituna teh bari beus-meusna kisan panarajang panah jeung tumbak anu ting belesat dibalang-balangkeun ku musuh. Ai, ulah hawek kitu Ki Darma. Daku lagi sarua we hayang kaagihan bumela ka nagara, ceuk balad Pajajaran. Pon kitu di rakyat kadu hejo nyarita, sarua pajah maranehna toh pati jiwaraga pikeun nagara. Ari anu dipikir ku Ki Darma rakyat Pajajaran ulah loba nu binasa ku panarajang musuh. Kajeun aing sorangan anu kojor, ceuk Ki Darma gogorowokan di tengah balad Pajajaran nuang kelang. Nah da kula oge teu sieun kojor, ceuk baladna. Ki Darma keheul atuh harita keneh manehna nyieun jurus pupul bayu. Ngan dikaluarkeunana ukur saparapatna lamun dipake sagemblengna anu ditarajang ku eta jurus teh bakal racleng ka jauhna boh paeh neunggar batu. Ieu jurus padu dikaluarkeun padu ngusir anu keukeuh hayang galungan. Tapi sanajan ngan saparapatna teu weudeu, balad Pajajaran teh ting jarengkang ka tukang. Sabot baladna nalambru awak Ki Darma ngabelesat nuwak ngawit musuh ti Banten. Manehna ngagunakeun jurus ciptaanna anu sohor nyaeta Jangjang Edan. Awakna jiga hiber bari muntir lir kolecer. Sabab sapasang leungeunna meber kasisi. Saban pakarang seukeut anu ditujukeun kana awakna harita keneh racleng ka jauhna. Atuh mun teu kababuk kolecer awak teh nya, lamun teu kababuk kolecer teh awak musuh. Atuh mun anu kababuk kolecer awak musuh nya musuh anu ngaceleng kababuk Jangjang. Ki Darma oge meus-meus ngagunakeun jurus pupul bayu tanagana sakepeung tepi ka 80%, sakepeung malah pol 100%. Atuh sabatay ratus-ratus jalma teh racleng jiga siraru kaheab hawa seuneu. Tapi musuh teh pan sakitu lobana Kasugri. Lamun aya 100 anu bisa dibinasa, apan masih keneh aya ribuan deui nu ngangseg. Ari sakabeh jurus da teu bisa haben-habenan dikaluarkeun. Sabab bakal nguras tanaga mimindeng mah malah Ki Darma teh ngagunakeun tanaga nu ilahar we. Nya kumaha we batu batre dina zaman kiwari lamun hayang umurna panjang nya batu batre teh ulah haben dipanteng. Ngan ari jumlahna musuh sakitunya yeuna mah laun-laun tanaga Ki Darma oge beak kakuras, malah geus loba babagian awakna anu tatu ngaluarkeun getih. Mireungeuh kitu balad-baladna tri cicing maranehna poho kana kahayang Ki Darma yen ulah bebeakan milu bitotama, sabab sieun manusa Pajajaran teh nyesa. Tapi da saha anu daek ngagugu dina kaayaan sarupa kitu. Malah kabeh oge teu prajurit teu rakyat samiuk ancrub dina perang campu. Balad Pajajaran memang lila elehna tapi akhirna nya eleh. Loba prajurit nu kabeunangan truk palastra komo rakyat mah pangheulana jara diwadal bedog urang Banten. Tapi kan kahiji waktu anu ngari teh tinggal Ki Darma saurang. Dikepung di tengah pakalangan ku rebu-rebu balad Banten. Kusabab loba nampa panarajang pakarang seukeut tak katuhu Ki Darma teh ngaplek katiga sebedog nyempring. Kilang kitu manehna mah tetep nangtung ajeg ngan nangtungna semu dengdek sabab pantak-takna ngaplek sabeula. Rebu-rebu balad Banten ayeuna ukur ningker pakalangan, awak Ki Darma diantep cenah ajeg di tengah nangtungna dengdek semunyang geyeng bari sakujurna pinuh ku getih. Tapi kakiwari cek sakaol mah katelahna teh cenah Sanghyang Dengdek Kasugri. Basa penulis ieu carita ngalanglang ka wewengkon Pulasari anjo ke hiji situs anu katelahna karamat Sanghyang Dengdek. Perenahna di kampung Kadohejo desa Sanghyang Dengdek ceuk panalungtikan arkeolog. Arca anu aya di dinya teh ditinggal zaman megalitikum, zaman batu besar.
Lamunnya kitu meureun arca di dinya teh geus lawas aya jauh samemeh abad 16. Ngan ti mana jujuluk Sang Hyang Dengdek datangna eta nu teu kasusud. Ukur carita lisan anu jolati masyarakat anu umurna harita 1880-an geus karolot. Cenah matak disebut Sang Hyang Dengdek riwayat namah dina guruna Senapati Pamungkas Pajajaran anu dikepung ku Balad Banten. Sahangarana teu disebutkeun deui ukur jujulukna we cenah Sang Hyang Dengdek sabab sawaktu binasa teh alatan tak-takna ditigas bedog tepi ka ngaplek jeung nangtungna dengdek. Kasukri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, basa rombongan Jaya Prakosa jeung Aji Mantri jauh ninggalkeun Pulau Sari. Paranehna mah teu kungsi nyaho naha Pulau Sari teh tulus digempur ku Banten, jeung lamunnya tulus digempur iraha kajadianana. Atuh borok kakudungi muta nasib jalma nu ditinggalkeun di Pulau Sari, dalam maranehna oge sabenerna mah keur ti hot-hat nyinglar bahaya. Kumaha teu rek kitu sabab meunang sababaraha kali mah rombongan teh ampir kasusul ku musuh anu ngababari. Ari kahayang Jaya Prakosa mah musuh teh kudu dilawan ngan bae Aji Mantri teh satuju. Margi tugas anu ditibankeun ku urang teh, mohon anu tibankeun ka urang teh ku Ama Prabu nyaeta kumaha nyalametkeun banda pusaka kerajaan sanes kedah adu haripan ngalawan musuh. Cenah, lah epes meer bapa maneh mah sia mantri, ceuk Jaya Prakosa teu waleh edek. Aji Mantri teh nembalan sawaktu nu jadi bapa dilelecet teh atuh piraku kudu ngalawan da puguh Jaya Prakosa teh Prabu Sepuh. Raja Pajajaran kadua manten anu pengalaman ijena jeung musuh geus pada terang. Apanan cenah salila 14 tahun nyangking nagara teh. Dina tahun 1520 hiji tepikeun ka tahun 1535 pajah perang ngalawan Cirebon teh 15 kali iangan. Ngan bae Jaya Prakosa ge da rumasa geus teu nyekel kakawasaan geus lain raja. Nu matak diingetan yen amanat Prabu Seda mah ukur kudu masrahkeun mahkota binokasi Sang Hyang Pake ka Sumedang Larang nya tetap dijalankeun sabab ieu mah parentah raja. Di tengah jalan sabot reureuh Jaya Prakosa ngajak cacarita ka Aji Mantri. Lain euy, kumaha lamun kieu cenah? Kumaha ulid Prabu? Ieu kusabab urang haben dibabarik musuh. Tapi bari teu meunang ngalawan, kumaha lamun rombongan teh dibagi dua? Maksudna kumaha ulid Prabu? Heueuh, maksudna mah sangkan musuh lieureun. Nah anu mawa banda pusaka teh anu ieu atawa anu itu. Eta rombongan anu dibagi dua teh lalampahanna kudu misah. Kudu napsi-napsi. Rombongan kahiji milih jalan ka mana, rombongan kaduanya milih jalan nu saja deui. Aji Mantri ngahulang. Nah, maneh jiga nu tinggal ka leungeun Sujang. Sanes kitu Yud Prabu. Namung anu kudu sim kaula nuju di emutan teh prakawis saha anu kedah tanggal waler nyandakna. Nah rombongan kahiji, nah rombongan kadua. Nya duana anak. Kumaha? Deuleu. Boh rombongan kahiji, boh rombongan kadua teh papada ngajaring jeung buntelan makuta masing-masing hiji sewang. Atuh hartosna makuta teh kedah aya dua. Nya kudu aya dua. Urang kudu nyieun makuta tiruan sapasang. Makuta raja jeung makuta pramesurinya kumaha we jiga do asli. Di mana medamelna? Lah, hayu we tuturkeun aing, ceuk Jaya Prakosa. Sakur anggota rombongan satuju kana rarancang Jaya Prakosanya ka asup Aji Mantri. Bari tetep babalicetan milih jalan hara-haraeun rombongan laleumpangna cepet ngetan semua ler. Akhirna anjog di sisi Citarum di hiji lembur anu ketelahna Cihonjak. Cihonjak teh mun ayeuna mah Desa Andir Kabupaten Bandung Kasugri. Dina zaman Pajajaran Cihonjak teh palabuhan leutik anu dicangking ku pajabat anu pangkatna sah bandar. Citarum tempat balawirina parahu anu ngangkut rupa-rupa hasil bumi. Saban ngaliwat ka Cihonjak parahu teh pastina keuna ku pajek. Basa rombongan anjog tur nepungan sah bandar nu katelahna kirongke manehna reuwas. Reuwas kacida sabab disangkan aya balad begal rek ngisi kudi. Aing lain dek niat jahat.
ukur hayang diantar ke Bojong Mas. Sisi Citarum kaleren Cihonjak, ceuk Jaya Perkosa. Tuh, teu sembarangan jalmi diwidian ngalantong kadinya geus silah. Ku aing dibayar mahal sia, sakanjut duit emas, ceuk Jaya Perkosa. Di bibit kitu Ki Rongkeng ngahulang heula. Nya haju atuh hari kitu mah. Pokna bari nitah pagawena nyayagikeun tongkang rada badag. Sangkan jalma puluhan teh bisa asup sakaligus. Pangagung karajaan mah masing disebut lara balangsak oge da ari duit mah aya. Basa sararea minggat ti karaton datang tu bebakelan. Surapi sesa boga duit kencring emas buatan Portugis ngan sanajan boga duit emas ge ere keluar asup leuweung mah nya angger we balangsak teu katulungan. Nahan lapar kabina-bina. Teu kungsi lila tongkang badag geus laju ninggalkeun darmaga Cihonjak. Salira teh bade nepangan saha di Bojong Masna? Ki Rongke tumanya sabot tongkang keur balayar. Zaman harita kasugri walungan Citarum teh rubakna 4 atawa 5 kalian rubak nu ayeuna. Tara caah mun usum hujan, tara orot mun usum halodo. Caina herang ngagenclang laukna barada gabireungeuh tinggu di begna. Sabaktu rombongan hanaang hayang nginum teh jurumu dirikat nurunkeun ember tina kai. Sararea giliran ting laleguk malah aya nu ngalegukna teh sababaraha kali da cenah karasa seger jeung semu amis. Kaula teh edek nepungan Aji Pandit Panuragan, tembal Jaya Perkosa. Demi ngadenge eta ngaran Ki Rongke kabireungeuh curing hakreuwas geus kitu ngahulang. Aya naon? Teu Jaya Perkosa sabot panena panonna ngulincer ka sisi walungan. Di palebah dieu mah sisi-sisi walungan Citarum teh jembat ku kakayon. Palebah ditu namah malah leuweungna anu jembet jeung poek teh. Sanajan wayah acan sore-sore teuing tapi kaayaan geus geuman. Di luhureun pucuk tatangkalan baradag kalong geus salaliber jumlahna loba kacida. Kasugi pamiarsa mitra kaum dangon mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala paratosanana, tong hilap anu teu acan subscribe terakhir toel tanda loncengna supados teu kakantun cariosa lajengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu di enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.